Kieu we sapopoena teh. Idek liher jeung budak we nguapoe teh. Boga budak parawan teh bisa diandalkeun pisan ngan ngador we gawena teh. Para betah kucing di imah. Pirang bara atuh beberes mah mantuan kolot di imah teh. Geninganan budak beuki ngador teh ning balik. Ini, Yuk, adieu. aya naon mah? Niasa riweuh. Ai maneh geus ngadog di mana atuh? Mun pisan mantuan kolot beberes di imah teh. Terus si babaturan di dinya ngalaliwet emang kumaha kitu? Nah, atuh ngadog teh inget kana waktu, we beberes heula di imah. Atuh da tadi teh rek gero awu sabuna, arek nyeuseut awu sabuna, arek beberes haloream. Alasan maneh mah eta mah kebiasaan maneh we beuki ngador. Si mamah mah meuni riweuh karak sakitu ge. Kakara kumaha ieu teh? Kamari gue ngador wae. Abang kene pere sakola. Yeuh, maneh teh pan budak parawan. Bakal boga salaki, bakal kawin. Di imah teh kudu diajar heula barang gawe. Geus satu mam nikat kabebeakan dan uni ge ngerti. Ngarti we. Tapi nangan ngador we hayo maneh mah. Nya atuh mama, ina nu rek nurut ka mama, rek ngawaro ka mama, terus ini enak kudu kumaha. Yeuh, pan maneh ge nyaho si Hafiz teh ogo mung lesot di mamah. Mamah teh boro-boro bisa barang gawe atuh. Seseuheun geroheun numpuk cug ena mah gara-gara wean. Teu atuh mah rek. Rese buka budak teh hiji ogo mung lesot, hiji mung barang kadag ngador wae.